Sampurasun pamirsa sadayana tepang deui sareng pribados dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawiwijengan. Sate acana urang ngawitan acara ieu mangga urang nyuhungkeun pimpinan ti Roh Suci. Mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan dina danget ieu disanggakeun puji-puja sareng syukur margi anjeun Pangeran anu sapapaosna ngaraksa sareng ngariksa ka abdi-abdi sadayana. Dina dinten ieu abdi seja diajar hirup anu leres anu sapagodos sareng dawuhan anjeun. Mugia anjeun ngauban sadayana ka diri abdi. Panada ieu disuhunkeun di leuweung panjenengan Gusti Yesus Kristus. Amin. Para wargi sadayana panglanyempan dina danget ieu dicatut tina renungan wasiat anu jejerna kasatiaan anu henteu sia-sia. Dumasar tina Wahyu 20 ayatna anu kahiji dugi ka genep. Atu ayat pangapingna dibantun tina Wahyu 20 ayat anu kaopat anu kieu unggalna. Geus kitu kaula nenjo ayat tahta anu nyaralikanana dibarere kawasa mutus hukum. Salian ti eta nenjo aya nyawa-nyawa jelema anu maraotna ditip-tip beheungna lantaran nyebarkeun kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus jeung ngaguarkeun sabda amanat Allah. Teu nyarembah kasatot teh jeung kana arcana jeung henteu marake tangga eta sato bodina tarang bodina leungeun maranehna geus harirup deui sarta jaradi raja jeung Kristus 1000 taun pililaleunna. Pamirsa kantos ngadangu lagu I have decided to follow Jesus anu dikenalna mengikut Yesus keputusanku. Anu disundakeun mah hartiosna abdi ngiring Yesus. Lagu eta diilhami tina carios saurang misionaris anu namina Nongseng. Anjeunna henteu galider akan napi ciut mayunan ancaman maut supados ingkar ti Kristus. Bahkan waktos putra sareng istrina ditelasan payununana anjeunna tetep henteu mungkir ka Yesus. Akhirna naon? Anjeunna maot ditandasa ku kapala suku. Kujalaran kitu nah sia-sia satia akan napituhu ka Yesus. Jawabanana henteu. Saatos kajantenan eta kapala suku sareng sadaya wargana mutuskeun ngiring akan napi perjanten ka Kristus. Margi naon? Margi ningali kateguhan iman kulawarga anu satia dugi ka maut. Bacaan dinten ieu masihan gambaran kumaha kahirupan jalma anu maot karana satia ka Kristus. Yen maranehna bakal hirup deui sareng marentah janten raja sareng Kristus. Titinggalian ieu nunjukkeun yen kasatiaan teh henteu sia-sia. Sing saha anu tetep satia ka Gusti di tengah-tengah sagala rupi rereged sareng kasusah bahkan mayunan ancaman maut. Hal eta teh sanes sikep anu sia-sia. Sing saha anu satia dugi ka akhir bakal digugahkeun deui. Hirup sasarengan sareng Kristus hiji kayaktosan yen hirup teh sanes mung di dunya ieu wungkul, namun aya kahirupan anu kekal anu baris dipasihkeun kanu satia ka Kristus. Di dunya ieu teh seueur gogoda anu tiasa ngagoyahkeun urang supados mungkir ti Kristus. Urang kedah ngagaduhan iman anu teguh sing percanten
yang satia akan napi tuhu ka Kristus moal sia-sia. Dina watosna Kristus bakal ngabuktoskeun. Mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Kalebat kerajaan Anjeun abdi sumujud ngahaturkeun nuhun. Anjeun anu parantos deui ngemutan abdi sadayana supados satia. Margi kasatiaan ka Anjeun teh henteu sia-sia. Abdi bakal disarengan sareng Anjeun sapapaosna. Auban pasihan kakiatan supados abdi tetep satia ka Kristus. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi mung sakitu panglenyepan anu tiasa kapihatur, mugi janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap di like, subscribe, sareng bagikeun kanu sanes. Kujalaran kitu para wargi tos ilubiung ngabasurkeun Injil kasalamatan. Gusti Yesus ngaberkah.